qalbu mutayyam bi tahan nabi ya nabi wa sallallahu wa sallam ala tahan nabi ya nabi nabinal mukarram nabinal musyarraf tahal rabbi tahal rabbi al qalbu mutayyam bi tahan nabi ya nabi wa sallallahu wa sallam ala tahan nabi ya nabi nabinal mukarram nabinal musyarraf tahal rabbi tahal rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah anu ku peribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu ku peribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabada nasim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalian takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh sing ngajantenkeun hiji wasilah ngengingkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehirap kepala keluargana, sahabatna, tabiin oge mudah-mudahan eta rahmat dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat dina kesempatan anu mulia ieu simkuring bade ngabahas tentang shalawat. Naon margina sabab seueur pisan kautamaanna. Saur Kangjeng Nabi, man shalla ala salatan wahidatan sallallahu alaihi asran shalawatin wa huttat anhu asru khati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Sing saha jalma anu bersolawat ke kami sakali, maka Allah bakal bersolawat ke anjeunna 10 kali, ngahapus 10 dosana jeung ngangkat darajatna 10 tingkatan. Aduh kacida rugi jalma anu embung atawa teresep kana solawat. Di antawisna supaya urang leuwih cinta ka Kangjeng Nabi seueur pisan kautamaanna. Terus apakah diparentahkeun ku Allah? Atuh kantenan apan saur Allah dina Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saestuna Allah jeung malaikatna bersolawat ka Kangjeng Nabi. Hei jalma nu ariman, bersolawatlah anjeun ka Kangjeng Nabi jeung ngucapkeun salam anu pinuh kahormatan ka anjeunna. Tapi lolobana jalma teu kageuing jeung teu kabita, sok we geura tingali dina HP-na lolobana musik barat, K-pop, dangdut jeung sajabana. Goh salawatan. Komo budak leutik ayeuna didenge-denge teh musikna teh musik dina TikTok. Nepikeun ka jeung joget-jogetna bisaan siga bulut sawah meni lincah. Terngiang-ngiangna teh lagu TikTok we. Geuning aya anu kieu laguna. Yamet kudasi, yamet kudasi, Bang Yamet parake dasi. Ara-ara kimochi,
ara-ara kimochi bang ara para kepeci tarak takdung kuringnya jadi apal ari minang ngadenge mah. Hayu dimulai ayeuna ganti musik nu karariu teh ku sholawatan meh hirup urang berkah leuwih cinta ka Kangjeng Nabi. Hayu urang sholawatan heula. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi kasyafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Mudah-mudahan orang sadaya kagolongkeun jalma nu ahli sholawat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat muasir anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.